tugasnya teh tugas bapak-bapak. Tugas ngembah piring, tugas bapak-bapak, teteh sebetul namanya. Itu simnya ke awewe Pak, da bapak mau lahir lamun teu tina rahim awe. Tah eta. Ibu-ibu asa dipangmenangkeun tah eta. Sok biasakeun kitu nya. Nah, kade para bapak ya, pasian resep ya. Lamun istri hayang lindeg, tilu kudu dilakukan ku bapak-bapak. Garah lindeg, Pak, ya. Mun istri hayang lindeg, nurut ke bapak, ya. Tilu resep nanti kan yang Nabi linti abdi, ya. Hiji naon istri mah kudu sering diajak ngobrol. Karena apa? Perbendaharaan kata seorang perempuan dengan laki-laki berbeda. Dalam satu hari perempuan itu memproses hampir 6.000 kata. Sedangkan laki-laki dalam satu hari paling banyak 3.000 kata. Matak istri mah wajar lamun poe ieu can beak isuk dibeakeun deui. Let it, bang, bang. Salam tepang dengan urang
Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anu kusimkono ku pribados dipihormat kersana pangatur waktu pangjaja acara. Pokoknya kusim guring dipihormat kersana Bapak Camat. Pokoknya anu kusim guring dipihormat kersana Bapak Kades sareng staf-stafna aparatur pemerintah setempat anu tetiasa disebatkeun namina hiji-hiji anu sadayana kusim kuring dipihormat. Sadayana puji eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mana ku berkah kudrah sinareng irodahna urang sadayana tiasa ngempel ngariung bermuajahah patarema panangan dina ieu haflatul mubarakah anu mana ngempel ngariung urang sadayana di dieu mudah-mudahan sing ningkatkeun kaistiqomahan keimanan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam semoga tetap tercurah limpahkeun ka panutan junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kita kantun ka kulawargina sahabat taat bau tabi-tabiatna tug dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing kagolong umat mantena anu kejaga bakal kenging syafaatul uzma di yaumul kiamah. Ngabahasakeun di mana tak kenal maka tak di mana tak kenal maka tak sayang. Ya, salaresna rada lepat di mana tak kenal maka teu wawuh. Geuring sareng rombongan sadayana di dieu nyaeta nami rombonganana teh kacapi dakwah Sunda Religi pimpinan pangersana Pak Ustad Asep. Dan jauh dijunjung anggang di tea tongkap kaya patempatan tayasane sejam milari duit cenah sok suudon wae Pak Kades Pak Camat ya sejam milari doa duit ya diulang deh jadi jauh-jauh di Bandung dongkap kaya patempatan teh sejam milari aya keneh duit bulur ya diulang deui jadi jauh-jauh di Bandung dongkap ka Purwakarta teh sejami lari dua nana aya keneh duit kumaha bapak lah ya nah atuh pangiteun supados ngaefektifkeun kana waktos ya sim abdi pangiteun kangge bubuka hunggul ngaimprobkeun hunggul siapkeun sadayana socana siapkeun sadayana cepilna kangge ngupingkeun tausiah nyaeta kolaborasi antara seni sareng agama bayandan anu bade baris dikapayunkeun ku kersana Bapak Ustad Asep Kajarwadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meri keler keur wadah opak. Artinya anu ngawaler kun teu kompak. Sing kompak ibunya Bapak sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun anu kusim kuring dipihormat kalayan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para ustad ustazah, para tokoh agama di ieu patempatan. Urang doakeun aranjeuna guru-guru simkuring sadayana anu bertugas nyiarkeun Islam, negakeun agama Allah di ieu patempatan, mugia aranjeuna ditambih-tambih ilmu anu manfaatna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sakumaha saur dawuhan Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha jalma man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Saha jalmi nuku Allah hoyong dipanjangkeun umur, dibarokahkeun rizki, maka sing resep ngalaksanakeun silaturahmi. Para bapak miwah para ibu, para pemuda pemudi, hadirin jamaah sadayana nu sami-sami ngahadiran dina ieu saat di ieu patempatan. Simkuring tadi tos diwanohkeun ku MC ya, bahwasannya dongkap ka dieu alhamdulillah ku perantawisan wasilahna Bapak Kades Raharja pangersana Bapak Bunawar. Anu ieu Bapak Kades Raharja teh ibu bapak saker abdi mah teu asing deui, anjeunna teh kapungkur nuju waktos bubuara, nuju waktos gumbara di Bandung, tepatna di Cileunyi, salembur jeung abdi. Sepuh abdi babarengan ngaheuyeuk masjid di ditu Bu. Masjidna ge bari panjang-panjang acan siga kareta. Ya, moal aya pokona mah di tempat lain mah punya, iwal ti di Cileunyi di ditunya taroskeun teh ka Pak Kadesnya. Alhamdulillah aya naon-naon sareng anjeunna janten Pak Kades mah insyaallah kikilan teh ti zaman ngumbara keneh di Bandung di Cileunyi ge tos resep kanu hal-hal sapertoskeun kieu. Urang doakeun mudah-mudahan Pak Kades urang sadayana dipanjangkeun yuswa ku Allah. Urang sakuping istilah aya maulid, aya maulud. Eta teh dua kata sami tapi beda makna, tapi dua nana sami keusina. Naon ari maulid? Maulid mah anu diperingati teh waktu kelahiranana Kanjeng Nabi. Jadi anu diperingati teh waktu kelahiranana. Ari mulud naon paribasanya? Bade ka mana ce? Eta bade muludan. Eta di lemur aya muludan. Aya urang sok ninggal dina sepanuk maulid. Nah, dua nana ge sami Bu. Pami maulid mah anu diperingati waktuna, upami muludan mah anu diperingati teh naonna anu dilahirkeun saha anu dilahirkeun dina waktu Rabiul Awal teh nyatana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sepanduk urang kaos ya memperingati, biasa setiap peringatan pasti memperingati. Bahkan memperingati muludan ieu mah Bu leuwih penting tibatan memperingati nu sanesna. Punten Isra Mi'raj, 1 Muharram, kemudian nuzulul Quran, ieu tergantung karena peringatan muludan. Moal aya Isra Mi'raj, moal aya 1 Muharram, moal aya nuzulul Quran, meureun lamun teu dilahirkeunna bagina alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka lamun bisa mah nu diutamakeun teh naon tah muludan. Dina kecap dalam kata memperingati itu ada 3 poin penting. Yang pertama dalam kata memperingati adalah yang pertama ada yang sedang diingat-ingat. Cek Sunda nama aya nuker diingat-ingat. Saha kinten-kintena nyaeta Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kunaon Kanjeng Nabi kedah diinget-inget ku urang tiap saat? Jawabanna ponok, sabab Nabi oge selalu inget ka urang sadayana Bu, Pak. Contoh Nabi ya, Kanjeng Nabi ibu bapak ya lamun hayong buktos inget ka urang dina peristiwa ngan bade ngantunkeunana Kanjeng Nabi Bu nuju sakaratul mautna Kanjeng Nabi Bu, Nabi ge dugikeun ka kitu barang dicabut nyawa teh ngungkapkeun geuning nyeri dicabut nyawa teh Jibril geuningan sakieu nyerina kumaha kaluar tina kata-kata Kanjeng Nabi Bu, lamun tiasa mah mun bisa mah ieu ka nyeri sakaratul maut teh timpakeun we keur kuring kabeh ulah diberekeun ka umat kuring. Panggihan temui aku di mana? Di timbangan mizan. Hiji Bu, saur Kanjeng Nabi, temui aku di timbangan mizan. Saur Fatimah, nuju naon ya Rasulullah didinya anjeun, pan anjeun matos dijamin lebet surga. Nanti aku di tempat ini atau kami di dia keur nungguan umat kami bisi aya nu engke dihisab amalna ternyata amalna berat kakenca maka ku kami eta umat kami bakal dipaparinan pitulung. Tuh Bu, nya anak Kanjeng Nabi ka urang nah ikhlas maca salawat ka abdi kumaha saur Allah pek tulungan ari bisa mah kumaha budak si burang ditulungan ku Kanjeng Nabi disimpan kopiahna dina timbangan urang anger keneh berat kakenca disimpan sorbana dina timbangan urang belah katuhu bakat ku urang loba dosa di dunia merenya punya anger we beratna teh kakenca wae disimpan tarumpahna sendalna mun cek ayeuna mah dina timbangan urang belah katuhu sugana ngabeungbeuratan kana amal katuhu anger we da meureun baheula urang loba maksiat tapi teu sengaja baheula urang pernah miluan ngariung dina ieu riungan muludan hatena teh bari jeung celak putih celik putih celak herang estuning rek muludan milu di ditu di Lemurah Harja kumaha kesor Kanjeng Nabi kopiah geus teu mempan sorbana teu mempan tarumpahna teu mempan kumaha Bu Kanjeng Nabi ngabelaan urang ka umatna dugi ka Kanjeng Nabi kalacat kana timbangan sugan ku beratna Kanjeng Nabi tiasa ngabeungbeuratan amal urang nu tadina berat kakenca alhamdulillah izin Allah ridho Allah eta jalmi amalna jadi berat ka katuhu berkat syafaatna Kanjeng Nabiullah Muhammad kapenakna mah engke di ditu di dia masih ganu biasa-biasanya calik karieu ngupingkeun penceramah ya biasa-biasa wih we ka bumi tapi lamun hate urang ikhlas Bu kapenak jaga di poe kiamat sok bisi ibu teu percaya bapak teu percaya jik ti heula ka ditu ya da abdi mah percaya ka guru atos we kitu kan bisi anu teu percaya di dieu tambah bohong hoak tambah jik mau ti heula da bejana lamun geus maot mah eueuh nu bisa balik deui gitu hari abdi mah yakin kupun guru kapo diajarkeun gitu yakin piraku guru rek ngabohong ka urang piraku guru rek nuntun muridna kana jalan salah di mana deui Kanjeng Nabi bakal menakan urang jaga Bu saur Siti Fatimah di mana deui ya Rasulullah bakal menakan anjeun jaga anjeun bakal penak jeung Bapa di Sirotol Mustaqim di jembatan Sirotol Mustaqim. Bade naon Kanjeng Nabi didinya sami ibu rek nulungan umatna bisi aya anu tiko sewat tina jembatan eta. Di mana deui ya Rasulullah bakal menakan anjeun pendakan Bapak di pintu surga. Tuh Nabi Muhammad Bu di pintu surga penakan ke Bapak teh didinya keur naon atuh Bapak teh didinya sanes lebat we ka surga naon Bu Nabi Muhammad didinya cicing di pintu surga ngabsen umatna bisi aya umatna anu can lebet ka surga jadi nu lebet ka surga teh sanes umatna heula sanes Nabi heula Bu tapi saha umatna heula Nabi mah pandeuri nungguan sadayana umatna lebet mun teu aya hiji umatna nu can asup can ka absen ka dinya ka surga
Nabi juga berani Bu naon nyumpingan neraka bisi aya kene umat Nabi anu nyangsang kene di mana di neraka tuh matak dina sejarah lamun ibu bapak hoyong terang pang sibuk-sibukna jalmi jaga di poe kiamat saha nu pang sibuk-sibukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Jadi lamun ditaros pang sibuk-sibukna jalmi di ditu sa Nabi Muhammad sibuk naon? Sibuk nulungan umat. Nah, mata wajar lamun ayeuna aya peringatan memperingati dina kata memperingati aya nu nuju di emut saha nu di emut ku urang wengi ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji naon cenah aya anu diingat saha nu diinget-ingetna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kadua dina peuting ieu teh aya nu keur diingatkan saha yang sedang diingatkan hari ini kita semua karena kita merasa seorang manusia yang tempatnya khilaf dan salah mata kudu wae diingetan urang mabuk nu katilu dina kecap memperingati teh naon artina aya anu gaduh ingetan saha nu gaduh ingetan dina penting ieu panitia Pak Kades Pak Camat sadayana urang dieu baroga ingetan kasa kainget ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tah kitu Ibu alhamdulillah maka dina wengi ieu kecap memperingati tos kaguar ku urang sadayana sadacan dilajengkeun aya hiji kawih anu ngadugikeun ngeunaan silaturahmi. Naon cenah kautamaan silaturahim teh urang lenyepan kawihna. Kumaha cenah silaturahim teh? Nyandak tina hadis Nabi tadi nu kusim kuring diuningakeun. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yungsalahu fi asarihi falyasil rohimah. Mangga kapayunkeun kawih silaturahmi.
Ya alhamdulillah ibunya tuh bisa dipependeknya ngerundutan. Kawi silaturahim ibunya dah gitu kapidangkeun gitu nya nah cenah mah Ustaz rada beda batur biasana marawis hadroh dari maka capian cenah bid'ah cewek ti dituna ya geun mah teu kudu ngabahas ti dituna bunya sadayana nu penting mah nyana kana kasayan insyaallah eta barokah seni dibawa teu benernya pasti hasilna teu ben tapi seni dicanak sae insyaallah hasilna ge saya kapungkur para wali waliullah ya Sunan Kalijaga kemudian Syekh Sarif Hidayatullah apa nyimaeun Islam teh lewat seni punya naon lewat seni wayang kan gitunya nah jantan simkuring mencoba ngangkat harkat derajat seni dan budaya urang sabab dinten teukeun ge urang cicing di Sunda berarti urang kudu bangga boga seni jeung budaya Sunda. Bersalajengna ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, urang buktikeun kacinta urang ka Kanjeng Nabi teh lewat memperingati ayeuna. Ulah dugi ka cintana aku-akuan unggul, ya. Dari kunamina cinta mah sagala ge dikorbankeun.
Ibu-ibu tebih-tebih ti bumina sewang-sewangan dongkap ka dieu ieu teh cinta ka Kanjeng Nabi. Dalam teh cinta ka Kanjeng Nabi mah walau alam we yakin keur enak bobo urangnya di bumi. Simkuring rek naon atuh jauh-jauh ti Cileunyi ka dieu. Ya gitu, tapi ku cinta ka Kanjeng Nabi nya diulam ku Pak Kades, acara naon Pak Kades muludan simkuring alhamdulillah ieu mah urang ngiring bingah we urang milu muludan jeung urang dieu kan kitu simkuring niatna Bu. Matak jauh-jauh ge di Jugjug. Cekna lagu ge mapai jalan satapak kan itu ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab kuring naik mobil nya bal capek. Jaba poek, jaba jauh, kan gitu. Jaba tunduh, jaba capek, tapi kuring tetap datang sebab kuring geus janji. Geus janji, kasapa Pak Kades geus janji. Bisi kita datang nyarekan kan gitu nya. Nah, alhamdulillah maksakeun muka dieu diniatan rek muludan di dieu sugan we kabarokahan di dieu kenging barokah uih ti dieu teh. Naon ciri-ciri umat Nabi ya hiji lamun urang hayang diaku ku umat ku Kanjeng Nabi sebagai umatna nu kahiji nu sederhanana Bu ti ayeuna seueurkeun ngaos sholawat dilagukeun pek ya dilagukeun masalah dilagukeun pek ka urang mah rasa kana lalaguan Pak Asep gentos sairna gentos ku sholawat anu biasana sairna sair teu paruguh ganti ku sholawat ya. Dulu ayah lagu kereta malam kan pernah sekali kan gitu aku pergi dari Jakarta ke Surabaya ganti kumaha gantina Pak ya Rasulullah salamun ya Rabbil Asya iya Atfatayaji tuh ya uhailalju tuh Bu barokah ibu bari nyambel di dapurnya bari maca salawat ya Rasulullah di dapur teh ya cengekna gara dekene tuluikeun atuh cengekna gara dekene namanya ya uhe laju diwal karomi cengekna gara-gara jogi jagi geju ibu cengek nameh lembut tina lawang dapur bapak nawe awe saruana teta kemudian nu kadua naon lamun urang hoyong diakui sebagai umat Nabi tah ieu anu paling pokok ya lamun hoyong dijantenkeun umat Nabi tinggal Quran surat Al-Fat ayat 28 Dina surat Al-Fat diuningakeun, dina punya orang bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadur Rasulullah illazi wa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud al ayat dina surat Al-Fat ayat 28 ieu ngaisyaratkeun yen ciri-ciri umat Kanjeng Nabi karena dina ieu spanduk didugikeun naon meneladani akhlak Kanjeng Nabi sifatna jeung sikapna beda Bu sifat jeung sikap beda teu beda ari sifat naon sifat mah anu melekat dari sejak lahir sifat aya dina dirina ari sikap mah setiap menghadapi sesuatu harus punya sikap begitu ulah seueur ngabohong eta sifat Nabi nu kahiji sifat Nabi nu kadua naon amanah dapat dipercaya Nabi Mabu dapat dipercaya bahkan ti usia serta acan diangkat jadi rasul Nabi mah tos kenging gelar naon al amin naon ari al amin teh orang yang dapat dipercaya pada waktu itu terjadi peristiwa naon pemindahan batu Ka'bah kan harita Ka'bah akan direnovasi kemudian diperdebatkan siapa yang akan mengangkat batu Hajar Aswad di dalam Ka'bah itu para sea opat kapilah teh Bani Hasyim, Bani Muthalib, sadayana bangsa anu didinya
suku-suku dirinya ingin paheula-heula hoyong mindahkeun eta. Akhirnya muncullah pendapat kieu we ameh adil, urang tingali we isuk anu pangheulana ka dieu saha. Ta eta nu bakal pangheulana mindahkeun Hajar Aswad. Berarti bani eta, kapilah eta, suku eta ditingali anjingna. Ternyata anu dongkap pertama kali ka dieu saha? Nabi Muhammad sallallahu. Tapi Nabi teu sugan kuma aing teh punya. Wah, kena pangheulana geus dieu ku saya diangkat batu. Akhirnya Nabi menteu Bu. Kumaha saur Nabi? Sok ayeuna mah amparkeun sorban. Sorban Nabi diamparkeun, teras batu ku Kanjeng Nabi disimpen dina tengah sorbana. Kemudian dari 4 penjuru sorban Nabi diangkat ku perwakilan kapilah atau suku yang ada di kota Mekah. Akhirnya memindahkan batu Ka'bah teh babareng. Tah eta sifatna Nabi bunya satu acan diangkat jadi Rasul dan Nabi mah tos tenging gelar Al-Amin dina usia 35 ta. Hari Nabi diangkat jadi Rasul usia sabaraha? 40 tahun. Oh gitu bunya. Jadi amanah, sok sing amanah ya, terutama anu dipaparinan ku Allah ya, dipaparinan jabatan tugas sekalipun punten dari tingkat yang terendah itu namina jabatan pasti bakal dipertanggungjawabkan. Maka kurang harus mencontoh ke Kanjeng Nabi kumaha Nabi mah amanah. Para pemuda sadayana sok terapkeun geura opat ieu. Uih ti dieu muludan naon terapkeun opat ieu. Hiji naon nu kahiji ulah loba bohong. Nu kadua kedah amanah. Karena segala rupi amanah. Nu katilu sing resep nepikeun nyampaikeun kebaikan. Walau sekecil apapun itu kebaikan, sampaikanlah. Nu kaopat naon sing jadi jalmi anu cerdas, bisa ngabedakeun mana anu halal, mana anu haram. Tong hayang jadi jalma pinter, bisi cilaka, mending kene cerdas, ket kadituna pinter. Terus salajengna naon? Da tugasna ge ti ieu, sifat dan sikap. Berarti tinggal naoneun? Sikapnya. Tah, pami paos anu sikapna urang bahas dina berikutna. Aya hiji kawi kapayunkeun deui Bu. Shalawat ieu mah nya. Shalawat tuh Sunda ya, non versi Sunda. Ngabantun judul Shalawat Bani Hashim. Ya Pangeran sembaheun abdi sadaya, mugi salam jeung shalawat limpahkeun ka Kanjeng Bani Hashim Muhammad sakulawargi garapanna
sahabatnya itu abdi sadaya. Semangat abdi sadaya, mugi salam jeung sholawat limpahkeun ka Kanjeng Nabi. Wassallallahu Bani Hasyim Muhammad sakulawargi itu abdi sadaya. Salawat Bani Hasyim kapidangkeunnya. Mugi salam jeung salawat kangge sahabat, kangge keluarga, kangge anjeunna nu utami umumna keur urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sifat atos ya tuh meneladani sifat Nabi anu opat. Lalu sikap ayeuna tah sikap Nabi bu ya lamun hoyong urang kagolongkeun umat Kanjeng Nabi tingali Quran surat Al-Fat ayat 28 eta ngabahas tentang sikap Nabi. Kumaha sikap Nabi? Bismillahirrohmanirrohim. Muhammadur Rasulullah jeung ari Muhammad teh eta utusan Allah. Wallazina ma'ahu dan bersama orang-orang di dalamnya. Saha wae anu disebat sikap Nabi teh naon wae? Hiji asyidda'u alal kuffar. Nabi mah bu keras terhadap kekafir, keras dina sikap akidahna. Kadang anu adan eta, anu komat eta, anu jadi imam eta, anu jadi makmum eta, ya. Hari urang ka mana? Bobo we tibra subuh makomo hujan ngaririncik mah. Ya, morongkol, ngerengkel, ya punya eta. Tah, ulah sampai ka kitu. Jadi nu disebut keras di dieu teh keras dina mayuna sikap akidah. Jadi urang tong pipiluan karena urusan anu lain urusan urang. Mata turun Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal, katakanlah wahai Allah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu mata, aku bukan penyembah apa yang kamu wala antum abidu nama, dan kamu bukan penyembah apa yang aku, wala ana abidu ma abad, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku ayat terakhir kuncinya lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku. Nah dina urusan agama mah urang kudu boga sikap. Urusan batur keur batur, urusan urang ya kade ulah salah kaprah. Keras ka kafir dimusuhan, bukan sanes kitu ibu. Dan Nabi oke baheula ka umat kafir, ka umat Yahudi waktu itu henteu kasar sapertoskeun kitu.
Nabi tiap rek salat subuh bu kumaha bu nasib Nabi Muhammad bade salat subuh tiap salat subuh di ciduhan. Lain cidu deui bu rehak. Komo rehak subuh maknya pelem tama. Ngalangkung Nabi ti luhur loteng teh bu mun mah loteng ubui di luhur Nabi ngalewat ku si eta Yahudi teh kok ceprot kana mastaka Kanjeng Nabi. Atuh barase ku rehak. Eta teh tiap bade subuh bu. Hiji waktos Kanjeng Nabi bade ka masjid culang-cilang ka mana si rehak eueuh. Si rehak nyebutna teh ka mana si rehak eueuhnya. Taroskeun we geus 2 hari sami aya keneh enjingna ditaroskeun ka tatanggana. Ari si rehak ka mana? Ya si rehak we pagaweana ngarehakan Kanjeng Nabi. Ya eta ya Rasulullah anjeunna teh manehanana teh keur gering. Mun urang adenge musuh urang gering gitu kumaha bu? Alhamdulillah lepok ku sia. Urang mah kitu nya mun aya musuh anu ngewa ka urang hiji waktu nu ngewa ka urang teh menang musibah ceuk aing oge teu sakara-kara. Asa bangga dipangbelakeun ku Allah teh. Pada manteu. Kumaha Nabi? Oh kitu nuju teu damang euy we Nabi teh ka bumi. Ka Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah masih ada sisa-sisa makanan di dapur? Oh ada beberapa biji beberapa kurma bawa ke sini bungkuskeun dibungkus dicanak bade ngalayan anu teu damang saha Yahudi anu sok ngarehak ka Kanjeng Nabi. Dongkap ka bumi. Assalamualaikum. Kata Yahudi curing hak bu. Asa wau sorana. Wah si Muhammad bu ayeuna. Assalamualaikum. Mung muka pantau bu. Sieun naon? Sieun dibupuas. Disangana rek mupuas beureunya keukeuh. Assalamualaikum nu katilu neme silakan masuk sok ka jero cek namanya barang dibuka nyawe Kanjeng Nabi kumaha Yahudi eta wah tos gempeur bu sieun rek males ternyata Nabi Muhammad bari mawa teng-tengan teh beberapa butir kurma anu eta ge sesa makanan Kanjeng Nabi anu lamun dipasikeun Nabi teu makanan naon deui bu dipasikeun ka eta Yahudi bari ngalongo tuh Nabi ka orang kafir keras ke Nabi ka kafir bu keras tuh pak tuh mata kade ya der ieu mah ya memeh nikah dibawa ku kabogohna ibu namun telah si neng pajarkeun teh namun disangkana teh budak urang teh barang namun telah si neng ibu hareupeun indung bapana eta budak awewe dibonceng motorna make motor si boy anu jokna luhur sabelah lamun naik eta gadis teh naon bu mudun komo motorna direm tungtungna naon sunyoto naon ari sunyoto susu nyogok kana tonggong kahayangna bapak-bapak eta tapi ibu-ibu mah insyaallah usia 40 ka ditu mah Sulaiman naon Sulaiman susu lair rada aman kade we ngaji menang naon mah Sulaiman ya kade lu inget teh Sulaiman jeung si Yoto nah bu hareupeun indungna eta dibonceng bu biur indit mun di dieu mah ka mana beureunya ka Jatiluhur beureunya ka mana deui ka Situ Wanayasa beureunya ka kota ka ditu magrib isya acan balik keneh ditanyakeun ku tatangan aku Pak Ustad di dieu Ece kamana budak can balik awios Pak Ustad dah sareng calona ieu. Sareng calona teh bokeun bae, teh karek calon kade aya ngaranna calon mah bisi aya gagal. Gagalna. Ari anak hayam magrib can ngampih di teteangan, ari anak urang geus isya geus jam 8 diantep wah. Tuh, kan geus salah akidah eta teh. Der nurutan orang-orang batur ya punya memeh nikah geuning urang aya istilah naon pre-wedding di Jatiluhur hareupeun jembatan papuntang-puntang iindiaan ieu disangkeh padahal can kawin eta teh can diakadan ku lebek tapi sigana teh enteng we nuturkeun eta adat batur tah ieu nu kudu keras mah carekan ibu teu meunang eta teh wayahna can halal
tong waka ujang nyai sok lamun hayang kapuntang-puntang gitu urang kalebe bawa kana bawa kalebe ijab kabulkeun beres kitu mah pek rek dipuntangan kumaha gerek dia bebas eta mah dageus ha tuh maksud keras teh eta Bu asyidda walal kufar teh keras karena sikap-sikapna kekafiran sing tegas orang teh negakeun agama teh tong setengah awewe kudu dimanja tong disakiti ta tugas geus teh tugas bapak-bapak tugas ngumpah piring tugas bapak-bapak teh sebetul namanya itu sing nyaah ka awewe Pak da bapak moal lahir lamun teu tina rahim awe tah eta ibu-ibu asa dipangmenangkeun tah eta sing ya gitu kene ibu lamun hayang dipikanya aku salaki sing bisa urus diri ngarasa laki betah di bu ari betah wae ngapel mah entong atuh moal meangan duit salaki ibu ya minimal ti pada malaten nu diemut-emut teh saha istrina nu di rumah dah mata kan ibu kudu pinter dangdang ya kudu bisa cek bahasa Sunda sing genah angen jeung genah angen ari genah angen sing bisa nyenangkeun hate nu jadi coroke ari genah angen sing rapekan kana masak bisa dangdan bisa pek ngara suami teh di bumi teh betah ningali ibu teh ulah ieu mah caroge euy ibu masih kene di dapur make daster anu geus 3 minggu ya terus make daster 3 minggu buuk di roll teh geuning ka dieu wah remeh di dieu da keur ngakeul paniti kue da baeta dasterna sararoehnya paniti kue ya barang dibuka teh assalamualaikum ibu mapakeun kan disangka uka-uka ku bapana sing geulis ibu terang jam pulang suami teh jam pulang caroge teh jam 3 jam 4 pek ibu ngagaya didinya mareka mana rek konangan cicing reka jemput bapak sia gitu tong loba nanya budak mah cicing we itu sok gerak ya jadi belen lamun bapak yang dipikanya ku ibu ya tadi ibu yang dipikanya ku bapak sok sami orang sing saling eta Bu ya kembali asyidda walal kufar tegas karena kekafiran tapi bukan berarti ngamusuhan tapi naon tegas dina hal akidah kedua ruhama ubainahum nabi mah tas sesama saur nabi kumaha saling pikanya jadi karena kekafiran mah harus tegas tapi kasesama muslimah kudu saling pikanya walasan asihan dedehan silih asih silih asa silih asuh hiji nabi mabu lamun eut sok naon sagelas berdua sok nabi mah lamun Siti Pak Aisyah nuju eut Bu diperhatikeun mana bekas bibir Siti Aisyah begitu ke ngaleo Siti Aisyah dieut tilas istrina nah itu teh bakal ningkatkeun keharmonisan sok geura praktekkeun enjing Bu praktekkeun ja sok dinu kitu heula kalau berat-berat Bu eut sagelas berdua nu kadua naon Bu Nabi lamun Siti Aisyah lamun nuju ambak ya ka Kanjeng lamun udah namina ge sami jami Nabi oge sareng urang sami nya tapi punten ambokna Nabi ambokna Siti Aisyah beda jeung urang ya ambok aranjeuna mah termanage bunya lamun keur kesel-kesel Kanjeng Nabi mah Bu sok bersandar dina bahuna Siti Aisyah ade sok bapak-bapak witi dieu nya praktekeun jol nyener na bahu ca istri cek ba ibuna teh cek si ibu teh si bapak cager datara kayak gitu nya punya eta sok biasakeun gitu nya nah kade para bapak ya pasian resep ya lamun istri hayang lindeg tilu kudu dilakukan ku bapak-bapak ngarah lindeg Pak ya mun istri hayang lindeg nurut ka bapak ya tilu resep nanti kan yang Nabi lenti abdi ya hiji naon istri mah kudu sering diajak ngobrol karena apa perbendaharaan kakak seorang perempuan dengan laki-laki berbeda dalam satu hari perempuan itu memproses hampir
1000 kata. Sedangkan laki-laki dalam satu hari paling banyak 3000 kata. Matak istri mah wajar, lamun poe ieu can beak isuk dibeakeun deui. Jadi lamun si bapak pagi-pagi ibuna rada rarudat, gitu aneh bapak, eta teh meakeun kata-kata nu kamari can beak. Gitu, sok gerabut contohnya, ibu lamun ngawe-a ka bapana sok. Ya contohnya imah kaalaman ku abdi gitu ya. Ibu bapak ngawe-a teh berebet ka bapana teh nya, "Pak kieu jawab mah bapana ku mabuk." Iya. Mata kudu sering diajak ngob. Nah, jang bapak-bapak ya prakteknya di bumi, wih ti dieu teh. Ajak ngobrol naon, Epa bebas pe, boleh ya. Cerita masalah mana ngobrol lah gitu, tong sampai kan diantepkeun bojo teh Pak. Bisi betana jeung batur geura, ya. Nu kadua, lamun si ibu hayang lindeuk Pak ya. Naon syaratna? Si ibu kudu sering diusap. Diajak shopping. Diusapan. Pak, hayang jalan-jalan ngabaso ka alun akawanayasa ka ditu aya baso enak, dieu mah usapan ku bapak. Cager basona. Jadi tiap ngajak ku bapak usap we gitu, kayak lilanya rontok. Jadi istri mah gitu Pak ya, dia aya hormon untuk membuat si istri taluk dengan bapak, itu dengan sering diusap. Pak. So, komo bari bobo mah Pak diusapan, kade ulah usap bari neke. Ngomong usap tapi kieu ulahnya sok sering diusap Pak. Etanya. Nu terakhir, istri mah resepeun diperhatikan itu bukan berarti istri kemana-mana ditutur-tutur. Balanja ke pasar tuturkeun, balanja ka dieu ini ka dieu tuturkeun. Arisan jeung ibu-ibu ieu milu bapak ngabelan cicing di dinya. Lain. Maksud diperhatikan teh perhatikeun, Pak. Bisi acukna tos teu aya di stok, pek pangbeulikeun ku bapak. Tah, cenah kitu teh. Pangmelikeun ku bapak kan dina kitab fikih didugikeun nya kewajiban suami terhadap istri teh bahwa waktu bade nikah kan bala dibahas ku lebe naon teh nu kadua naon kedah bisa mere pakaian anu sae anu syariat lain nu anyar wae ibunya teh sacaroge karunya tiap hari kudu meuli anu anyar anu sae lah masalah harga itu tergantung kemampuan masih kewajiban bapak sebulan sekali mere baju ke istri Pak. Sok, mah baju nu kumaha can boga mama ayeuna, ayo urang meuli. Nah, ajak ku bapak. Bapak mah mampuna meuli nu sakieu mah wayahna bapak kudu narima, ibu kudu narima. Entong gaji caroge saukur 500.000, hayang harga baju anu 1 juta tuh moal kabedah. Jadi disesuai. Nah, tuh, Pak, gitunya perhatikeun acukna bisi tos aya ganti. Tingali ieu mah hayang pamajikan geulis kosmetikna perhatikeun tong diantepkeun. Sok perhatikeun ya di hal kecil eta Pak, istri bakal senang dengan suami. Lamun no diperhatikeun. Sok sanajan dari hal yang terkecil. Tuh, tilu ya jang bapak-bapak ya, garah gaduh istri lindeuk. Sok hiji naon tadi cenapa sering diajak ngobrol. Kadua sering Usapan. Hayam wae diusapan lindeuk. Ayam jago diusapan lindeuk teu Pak. Lindeuknya unggal pe usapan kieu. Da lindeuk ker uturkeun. Sok si ibu ge sering Pak diusapan. Munanana komo ya. Kemudian sing sering diajak enom harus mendapatkan perhatian. Nah, ayeuna jang ibu-ibu. Lamun bapana ibu-ibu hayang supaya ya dalam arti tadinya ibu bapak istri hayang turut ibu-ibu sambil bapana hayang supaya nurut ke ibu betah di bumi tidak berpindah ke lain hati ya sekalipun dalam Quran tidak dilarang rek 2 rek 3-nya tapi kenapa ibu-ibu banyak yang menolak padahal itu teh firman Allah berarti ibu teh nyanyahoan kah. Nah, kumaha cenah ngarah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu wayang hiji ka bapak-bapak mah tong loba nitah. Deui. Maka
Karena cenah gegeroh tugas bapak. Tong loba nitah Bu ka bapak mah Bu. Misalnya Pak pangnimakeun cai. Pak eusian bak. Pak pangieukeun lila-lila bapana kabur ti imah loba dititah. Antep sahidangna Bu ai teu eraeun mah. Sahidangna we Bu tong saur dititah awas ya. Termasuk ibu gaduh budak lalaki kitu Bu carana. Tong loba dititah kade. Ya tong loba dititah. Tos antepkeun sahidangna mun hidang meureun sian cai teu hidang nya geus antep. Lamun sering dititah sautak seutik Pak, sautak seutik Ayah, sautak seutik Dedi, sautak seutik ya. Lila-lila salaki teu betah di imah naon dititahan wae ku apa majikan cenah. Kadua Bu ya, kapamagat tong loba teuing ngainterogasi. Tong seueur interogasi. Bapana uih rada telat ya di kantor atau nu ti sawah, nu ti kebon, nu ti mana ya. Pokona mah bapana keur di damar rada telat biasana uih jam 3, jam 4 can uih. Begitu datang langsung can ge sana teh ganti baju. Bapana geus ti mana heula? Ka mana heula? Teu ka mana-mana mah aya bapak mah. Belok heula teu. Bapana jadi ngabohongnya. Teu mah teu belok, padahal jalan teh di luar bulak belok ya, belok ka dieu, belok ka ditu. Tuh jadi ngabohong bapana Bu gara-gara diintro. Jadi tong seueur diinterogasikeun we Bu sajujurna ya. Gitu. Jika kapamaget mah kitulah. Dua we teh nya hiji tong sering dititah, kadua tong loba intro. Katilu tong loba diceramahan. Tong loba diceramahan Bu, tapi diajak ngobrol. Eta beda diceramahan. Mama da sapertoskeun kieu, ibu calik atau aya terus ibu kawas kieu, ai bari ngobrol mapan teu sadar bari ngobrol di kamar atau di tengah bumi bari tuang sakedik-sakedik masukkanlah ku ibu masukan atau saran ti ibu. Tapi dalam bentuk obrolan ringan. Sapertoskeun Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail begitu bade pencit Nabi Ismail. Untuk kieu Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail. Ismail, bapak teh menang parentah yen anjeun kudu dipencit. Pokona anjeun kudu dipencit harita keneh. Teu kitu Bu. Kumaha tuh? Wahai anakku, bapak mendapat ilham petunjuk dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Nah, bahasana kitu Bu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapat bapak? Eta Bu, entong diceramahan secara langsung. Nah, gitu punya dua syarat atosnya jang bapak-bapak atos ngarah istrina lindek, ibu-ibu ge sami ngarah si bapana oge lindek eta. So, saling praktekkeun resep berasa. Insyaallah, Bu. Ya sing yakin. Dia dicontohkan ku Kanjeng Nabi. Bahkan dibahas ku ahli-ahli psikologis. Umat Muhammad mah saling pikanya saling pika asih, pika dedeh jeung sasama. Henteu aya sirik pidik jaya kani yaya iri dengkinya tatangga maju dagang muriang. Itu tatangga meuli kulkas ibu anu mirisan. Padahal anu kuduna tiris mah kulkas. Ya, tatangga meuli mobil anyar, meuli motor anyar ibu nu ngebul. Ya, ulah Bu. Keun tatangga bisa ngabangun imah. Alhamdulillah sugan isuk pageto imah urang ge ku Allah baris di parinan rizki bisa ngabangun siga kitu. Doakeun ku ibu. Ya, tatangga bisa kebeul itu kebeul ieu ku ibu doakeun. Kabeli mobil anyar, alhamdulillah. Sugana isuk pageto urang bisa milu jeung manehanana. Gitu Bu nya. Teta nomor 2 umat Muhammad mah gitu Bu, saling pikanya henteu saling sebred, henteu saling dudupak, rurumpak henteu. Tapi mengedepankan silih asah, silih asih, silih asuh. Eta istilah orang Sunda teh ternyata aya dina Islam. Ruhama ubayina hum. Sifat sikap nu katilu naon ciri umat Muhammad teh sikapna tarahum ruk'an sujjadan. Nyaeta resep ruku jeung artina naon Bu umat Muhammad matara leupas tina ari gambaran ruku teh aya dina sujud aya dina naon
salat. Tah jadi buah tina muludan teh ibu-ibu bapak-bapak witi dia enjing pageto kadituna sing jadi ahli salat. Tuh Bu. Salat nu kumaha? Tentuna salat anu make ilmu rukuna nu ngabatalkeuna yang apa sunat-sunatna dipelajari ku para ustad di dieu pe belajar ibu bapak dina pangaosan ngarah naon ngarah salat urang teh berkualitas ulah tiba heula salat teh surat pendekna teh kulhu jeung kuliah tapi kakatelah di kampung Raharja mah ka mana Pak kulhu ka mana Pak kuliah da kitu nya mun teu kulhu kuliah mata hiji waktu ngaimaman jadi spekulasi barudak makmum di tukang geus beres teh bismillah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek budak nu dua cek urang kulhu lain cek urang mah kuliah eta budak pas ya dua nana di tukang Bu kadenge ku imam bingung ta imam kudu surat naon ngarah adil ka ditu ka dieu akhirna maksakeun imam teh Bu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar cek budak nu dua anyarnya euy. Anyar da biasana kulhu jeung kuliah. Maksakeun eta imam padahal can apal. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui da can apal. Inna cek makmum di tukang innalillahi wa inna ilaihi rajiun bubar salat nada innalillahi tuh salat dengan ilmu punya tak naon pek guar ilmuna ka para ustad di nu terakhir ciri umat Muhammad simaum fi wujuhihim min asaris sujud naon hartasna dina keningna kelak katingali aya ciri tapak bekas sujud tapi kade ku ibu ku bapak tong digesek-gesek tarang hayang katingali bekas sujud witi dieu digesek-gesek ameh hayaan di dieu henteu Bu eta mah ciri eta mah bakal muncul dengan sendiri ya bakal katingali jaga di poe kiamat ieu mah ahli sujud ieu orang raharja ahli ruku ahli sujud katingali natarang teh bercahaya eta simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi asa hiji Bu, ciri umat Muhammad teh aya 5 sikap Muhammad teh aya 5-nya cirina. Hiji naon Bu? Kana kekafiran keras. Dalam arti keras di dieu teh naon? Tegas. Nu kadua saling pika jeung sesama muslim. Nu katilu tara ninggalkeun salat. Anu kaopat perbuatanana selalu dilandasi ikhlas karena Allah. Nu kalima naon cenah Bu nu kalima dina tarangna kelak katingali aya bekas sujud. Mudah-mudahan ieu 5 ciri sing aya dina diri urang masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, maka buah tina muludan teh eta Bu hiji ti ayeuna urang sing tegas kana akidah. Islam tidak boleh diganggu gugat. Negakeun akidah Islam harus jangan setengah. Ulah ieu dilakukeun, ieu henteu, ieu entoh. Nya naon artina tadi kerasaan akidah teh ulah pipilueun karena urusan batur. Urang mah gaduh adat masing-masing. Ulah nepikeun kan cek bahasa Sunda mah naon leungit ciri ilang cara jati kasilih ku junti. Kai jati kasih ku kai junti anu garoreng kan gitu cek paribasana ya. Kemudian anu kadua beres muludan urang raharja di dieu silih asa silih asu silih asina makin raket diluluguan ku Pak Kades nya sadayana. Kemudian anu salajengna anu katilu mudah-mudahan urang sakeluarga di dieu nya sing jaradi ahli salat. Nu kaopat mudah-mudahan beres muludan ya. Setiap perbuatan orang sing aya dina dilandasi ikhlas karena Allah. Ulah ngudag-udag hoyong dipuji ku jalmi sabab eta bakal capek. Nu kalima eta mah engke di akhirat. Lamun urang ti ayeuna bener-bener ibadahna kana salat tara ninggalkeun
tepat waktu, maka kelak di akhirat bakal katingali aya bekas sujud bagi umat Muhammad. Nah, itu panginten ibu bapak hadirin sadayana ya, buah tina muludan wengi ieu sakali deui sim kuring mah ala kadarna anu langkung ieu nama unggal dinten ku ibu sok petik ilmu ti para ustad para kiai di dieu. Sangka naon? Sangkat ilmu urang langkung nambih-nambih deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Malah sataacan kana panutup, sataacan ditutup ku doa aya hiji kawih kapayunkeun kanggo mungkas ieu pertemuan ya. Ieu kawih tos teu bireuk deui di telinga urang Sunda mah komo urang Sunda baheula mah para bapak ibu ya. Ngabantun judul kawihna Hamdan. Hamdan li rabbil alamin, hamdan li rabbil alamin, Rahman Rahim, Rahman Rahim, qad qarubah fatul mubin, huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran Maha welas purnima, Allahu Rahman wa Rahim, Gusti
qad qaruba fatul mubin innahu huwas samiul alim. Kagungan salam sinar solawat mukane tes kamuhammad maka para kerabat ada ahli dan sahabat salam sinaran salawat mugane tes ka Muhammad naklat ka para kerabat para ahli dan sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rengse kawi pamungkas kabantu judul hamdan. Ya alhamdulillah ibu bapak hadirin sadayana mugia nembe nu didugikeun ku simkuring kaitan sareng memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guaran simkuring nembe sing aya buah sing janten ilmu nu mangpaat kangge urang sadayana. Nu utamina sing tiasa diaplikasikeun dina kahirupan urang sadidinten. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir oge simkuring boh pilih dina ngadugikeun materi seueur tina kakirangan aya ucap paribasa anu teu pernah anu matak tugenah kana mana Bapak Ibu sadayana nyuwunkeun dihapunten. Mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun ku Allah dijantenkeun jami-jami anu saling hampura, jami-jami anu ahli silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakali disimkuringeunkeun pangapunten ayeuna mangga urang sami-sami tutup ieu riungan ku ngaoskeun doa mugia sing tambih-tambih kaberkahan kangge urang sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami wali wal afat wa taqdilana biha jami al hajat wa tutahhiruna biha min jami isaiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal gayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal du'a minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijab wal barakatil Qur'an bisiril al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah mugi doa orang diijabah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui ngahaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana utamina Bapak Kades, Bapak Bunawar, nu parantos kasimkuring maparinan lolongkrang kanggo silaturahim dina ieu kasempatan. Mugi ieu silaturahim sing tiasa teras manjang ka payuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ka para panitia sakali deui hatur nuhun. Mudah-mudahan amal kasayan panitia dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sadayana oge. Akhirul kalam bobor sapanon carang sapakan cak urang teu dihandelem ieu urang tuna dihanjuang siang para ginyokot tinggalkeun. Akhirul kalam subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.